Tawis pangbagia, tawis kasih, tawis kadede. Hiji siloka rumah tangga anu silih asa, silih asih tur silih asuh. Mugia kacangking rumah tangga nu sakinah, rumah tangga nu mawadah, rumah tangga nu warahmah. Ya, merupakan simbol kebinekasan, simbol gotong royong, simbol babarengan bikin ngewujudkan semangatna ngabangun rumah tangga. Hiji tawik pangbagia ibingan tari badaya anu nyanak ka kiatan bikin ngabangun ka besarangan ngabangun gotong royong rumah tangga anu tingtrip. Ya, wilujeng kayuri pertiwi esot diwa brib tu Hendi Purwansa mugia sekali ini ngampah saka rumah tangga dijatan keluarga anu syahidah mawaddah warahmah. Persembahan warna gumelar salajengna kurang abadikeun tawis kenang-kenangan kesan anu endah dinandangan di nikahna dua insan nama Allah di rojong ke upacara adat warna gumelar.
mung sakit untuk kepehatur. Mugia jasa keluarga kanggo meriahkeun pernikahan Yuri Pertiwi Estos Miwa Brip tu Hendi Purwansa nyungkeun emprak na kanggo warna gumlar. Iya, baik Bapak Ibu selanjutnya kita akan abadikan.